Gambar ayo. Aduh. Sana coba. Yo. Wah, hujan. Ayo walang oh, gunung kan cair ya. Nang. Aja panas toh? Atuh. Sekali di kopi nanya. Rajin atuh, ieu teh urang sare yang ngopi. Neng, sisma kepikiran bae eta naon artina dosa teh. Nya sarua neng oge sinangka mah pikalieureun bae budak mah. Calon pemajikan aing tah. Sabarkeun lah. Halo. Bentar mah. Bayok. Oh iya, calon pemajikan aing. Mane mah dusun ibu sorangan sebutan bae. Nya we jamai aranna sebut bue yo. Mana nyebut Butar mah ge. Sakingnya anak aing teh kainung aing. Salah si aingnya akanya nih. Terus nyane, poin sebut bu enak mah da masih kainung kolot aing. Kainung kolot aing. Udah gitu. Masih bae lah. Ngomong-ngomong, mane apa teh naon artina dosa? Pokok aing menit mikiran gitu mah dah. Nya potong lapar, hayang madang, hayang nginum, hayang ngisi, hayang kecewok, hayang ngayang. Ih, bodo amat, itu kan derita lo. Itu Kan orang mah nanya eta doang. Berarti orang suang nyangan sirangga bae. Rajin dah. Ieu mikir bae anjing. Rajin ada atuh. Kene. Nyane geuning wawanyan sih, mau awe aing. Awen undi nyane. Yo, budak awe nu dua teh, bogohan ka urang. Udah banget sia tan nilep bogohan ka urang. Oh, alhamdulillah tuh. Urang mah kiki ngan bogohan. Ceuli sia eta lieur. Hah? Aku rupinyak. Tukang rongsok, aku minyak mah.
Dag. Ini nyaho teh artina dosa naon? Kamu naik doa ka Gusti Allah ulah ka urang. Luluyan bae coba. Naon duluyan? Im, kasep. Ari artina dosa teh naon? Nyaho teh. Ya Allah. Gua nyana nih cerita barudak. Aing tadi ngomong naik doa mah ka Gusti Allah ka aing. Kuat. Lagi dulu. Bawa. Ampun, ya ini. Ayo nguli. Mangguli mah. Bade kamarana ieu, meni lobaan kieu. Yuk. Geningnya nih ucang-ucok ada tar sih. Ieu keur neangan si Rangga. Sing teh nyaho mah, saya teh aku batur padahal ka si boy. Sik ulah seujon. Budang kan. Hayu atuh, ayo ngiring. Ayo Bu. Ya ayo. Tadi Makasih, Mut. hah? Alaman nu? Cepat kamu gitu nyaramu. Lah. Tas. Budak nu kamari salahnya awewe. Apa urang ge? Karek nampu. Nah, budak teh diajak kenalan kalau kabur. Mun aya mah cuang rejeng. Ayo. Ayo. Budang. Hitung. Salam. Yep. Tarangan ka dari nya. Oh, di dari euy. Udah pada nama di ngopi. Tuh. Nyawa asa. Kandi. Aing kamari manggilan budak awewe. Gelis we. Tapi belagu budakna diajak kenalan ke daek. Terus aing kenalan tadi teh. Tapi urang tong teh kabeh nang. Bu. Ayo gaskeun. Ayo. Ayolah. Udah ke kamari lah itu. Sabar lah. Naon nih ngomong naon? Nah. Ini tuh kenalan ke budak Bangor, si budak. Neng. Kamari diajak kenal kalau kabur sih. Aya non ieu. Ulang ngaganggu si Ayu. Si Ayu mah bogon ka euing. Ya, beungeus gagarangan urup we belagunya nih. Nya kan harus sok. Kalau sok ngaruh sudah aing keur parusing kieu. Ya, pusing naon? Tiga pejabat bae. Lamun ek rusuh, apal teu artina dosa? Heueuh nya. Aya dosa naon? Walaupun disebutkeun tapi teu apal artina. Terus marana kamarana? Rek neangan si Rangga. Ek nah deh dengan si Rangga sih. Anu mere pertanyaan artina dosa kan si Rangga. Berarti rek dengan jawabanna ke si Rangga. Tok. Nang nilem. Tuh orang nilu. Diletik kurang bantongor. Da apa ngaranna dosa? Nya tuh ayo. Jeung jeung aing beda. Ulah jeung ulah karepok deui. Naon ini timbul di polisi ya? Naon bego aja. Mama sampai gelas ini.
kabuluman. Dimakeo kabuluman. Oke tuh. Atau aja dikau. Rangga non artina dosa. Padahal aja. Kok karena bayar ampun, duit. Ulah daek saya masuk ngabohong, kita lompat deui geura. Aing udah 8 kali. Baru kayak nu selingkuh. Mending ngarejang sirang gas. Astagfirullahaladzim. Woi. Kita siap banget juga uil. Kali gua bisa gua. Bayar sok bayar. Wah, berikan.